anak teh. Teh posisi wis aman lah poe namanya. Aman sih aman kan cangkeng gitu kurang aman. Aduh, aing rupa-rupa wae nyeri. Saya pocong viral teh ya. Di mana? Hanya di medsos nyebar. Waduh kurang update ya. Oh, Update. teh masa ge apa teh? Viral teh. Hari di lingkungan orang kumaha? Eta justru bising ayah. Oh. Mas. Kudu jaga-jaga we berarti nya. Jadi urang ngaronda teh nu kahiji keamanan, anu kadua sugan aya pocong. Tah eta. Teh perasaan geus maju ka subuh aya mah. Coba rahasia ini aja. Geus barakira teh baheula. Coba tinggal di. Wah, geus sampai setengah 5. Setengah 5. Setengah 5 teh subuh teh adaannya. Oh, azan. Geus balik we. Balik we. Yuk. Balik we ah. Subuh mate teh. Jika na iya pocong teh nya docok terong teh ya. Oh, boba ieu. Mana mah rupa-rupa wae nek paju ka subuh datang deui. Subuh kedengeran azan. Oh. Kaburangan. Kumaha ya Pak RT halusna? Di kulu bae. Panono yang geus sabeula tinggalin pocong. Lagi makan gitu teh. Geus we orang sopan we, make daun cau. Panggul aja gitu. Panggul wae tuh. Ayo orang panggul lah. Panggul lah. Orang panggul tuh enggak panggul. Panggul.